Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanoes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si kami. Mitra saperti yang kolong tengah waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sira teh wilujeng dangu kedulujeng manco dina pina sewak-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadaya. Panji sanan anu nuju di karaton, anu nuju calik nguping laporan yen aya tamu anu teu diondang nyaetana Senopati ti nagara Galahpasi, nyaetana Senopati Janur Urip. Panji sanan bari neuteub seukeut nakaranan pok ngomong ka Senopati. Senopati, cobi piwarang ka dieu eta tamu ti nagara Galahpasi teh. Sumun Gusti, sanggeus puguh kitu mah. Para ponggawa langsung nyampeurkeun deui Senopati Janur Urip anu keur ngadagoan ponggawa anu geus ngalaporkeunana. Pas datang ponggawa harita manggut. Sumangga salira diangkir ka lebet karaton. Hatur nuhun, kaula jajabkeun ka karaton. Sumangga. Sararea harita ngabring ponggawa aya kana opatna anu nganterkeun Senopati Janur Urip ka payuneun ngadeuheus ka panjisanan. Sanggeus aya di hareupeun panjisanan, Senopati Janur Urip harita deku. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Gusti Prabu Panjisanan. Geus. Teu kudu nyemah ka kaula. Sabab kaula mah lain semaheun anjeun. Saha anjeun teh? Kaula asma mah Senopati Janur Urip. Banjar Karang Pamidangan. Ti nagara Galahpasi. Anjeun diutus ka dieu sadaya-daya. Kaula memang diutus tapi sanes ku Gusti Prabu Waringin Sungsang. Usaha diutus ku hiji pandita sepuh salira Gusti anu namina Saptolilo. Anjeun wawuh jeung Saptolilo. Bapak kaula kenal margi Saptolilo teh mangrupakeun sobat dalit kaula nuju ka pungkurna. Tujuan anjeun datang ka ieu pitempatan arek naon? Maksad sinareng tujuan kaula datang ka ieu pitempatan teh nyaeta taya sanes numatak jauh di jugjug anggang di teang teh. Salarasna Gusti Prabu Waringin Sungsang anu ngutus kaula pikeun sumping kaleuweung sanan nepangan Pandita Saptolilo. Namun Kakang Saptolilo nyuhunkeun kaula sumping ka ieu nagara nepangan salira Gusti Prabu Panjisanan. Tujuanana nyaeta kaula bade merdi nyuhunkeun pitulung kanggo Gusti Prabu Waringin Sungsang anu tos mang taun-taun ayeuna teu damang. Jadi anjeun datang ka dieu teh rek menta ubar, rek menta pitulung. Prabu Waringin Sungsang teh saha? Prabu Waringin Sungsang hiji maharaja ti nagara Galahpasi. Prabu Waringin Sungsang. Oh, kula pernah ngadenge ngaran Prabu Waringin Sungsang. Aya hubungan naon? Galahpasi
jeung Jambarwati. Prabu Waringin Sungsang teh masih keneh saderekna Prabu Amarwatu. Prabu Waringin Sungsang masih keneh barayana Amarwatu. Timalan Amarwatu ayeuna geus jadi urang Islam. Jambarwati ayeuna geus dari negara Islam. Naon sesembahan Nagalapasi? Ampun Gusti. Sesembahan ti nagara Galapasi taya sanes. Nyemah ka bangsa ning ingon-ingon. Gitu. Prabu Waringin Sungsang sabenerna lamun kukula katingali ayeuna geus memang manehanana cager. Maksud Gusti, Prabu Waringin Sungsang ayeuna geus sehat walagi teu kakurangan naon-naon. Aya hiji jalma anu geus nyageurkeunana. Sabab Waringin Sungsang teh kasebutkeun cager lantaran gara-gara pangusik dulur, pangusik deungeun anu dijieun ku bangsa deungeun. Janten kedah kumaha wayahna. Sabab Prabu Waringin Sungsang ayeuna geus cager, anjeun oge mulang ka nagara anjeun. Sabab nagara anjeun ayeuna ieu mah ceuk paningal kula. Nagara anjeun ayeuna saeutik-eutikeun rada robah. Sanggeus eta nu ngubaran ka Prabu Waringin Sungsang, tur nepikakeun Waringin Sungsang diubaran, tur aina paham saha eta nu ngubaranana. Kinten-kinten saha atuh eta nu ngubaran teh nu tos ngalandongan Prabu Waringin Sungsang teh. Kula jujur teu bisa ningali saha eta nu ngubaran. Sabab eta nu ngubaran teh hiji jalma anu gagah sakti teu nyaho awewe eta balalakina. Jujur kaula teu bisa ningali, jujur kaula teu bisa noong ajian kaula lir ibarat anu memang kawengku ku hiji pugeran anu memang hebat nakeranan. Janten ayeuna mah kieu we. Prabu Waringin Sungsang ayeuna nu geus sehat, anu tangtuna nagara Galapasi oge ayeuna geus jelas. Aya dina kungkungan eta jalma. Maksudna hati-hati. Prabu Waringin Sungsang teh katarik ati ka banang rasa ku eta jalma anu ngubaran nu tangtuna. Lamun katarik ati ka banang rasa mah moal ku lalaki. Sabab Prabu Waringin Sungsang oge lalaki. Sumun na kusaha kurupuk. Kulan kurupuk. Kurupuk naon? Kurupuk kulit. Lah, nah jadeng kadinya. Kan kumaha uing we. Prabu Waringin Sungsang teh ayeuna keur katarik ati ka banang rasa. Jiwana anu keur ngalayang inget ka hiji wanoja anu memang geulis rancunit cenah. Ceuk hatena Prabu Waringin Sungsang. Ngan perkara anu dipikat cintana kula memang teu nyaho. Sabab perkara anu dipikat cintana teh nyetangkeun awewe meureun. Tapi jujur kula teu bisa ningali sebab poek paningal kula. Taku kituna anjeun ayeuna mulang we ka nagara. Sabab lila-lila di dieu ge percuma lain kula ngusir. Sabab antara kerajaan kula jeung Galapasi eueuh masalah itu jeung ieuna. Tapi dina hiji waktu kula bakal datang manggihan Prabu Waringin Sungsang. Bral, ayeuna mulang. Hatur nuhun pisan. Kana naon anu tos diwartoskeun ka kaula. Teu da naon. Pamikitu kaula oge panghintenan pamit unggur diri. Bral. Sanggeus puguh kitu. Senopati Janur Urip harita undur diri. Diantirkeun ku para ponggawa
Senopati Janur Urip harita lempang dangah nekaranan gagah. Sabab Senopati Janur Urip teh mangrupakeun hiji senopati nu gagah sakti tangtuna. Sedengkeun panjisanan anu neuteup seukeut bari ungut-ungutan. Panjisanan anu ngarasa heran ayana Prabu Waringin Sungsang anu keur ayeuna katarik ati ka benang rasa ku hiji wanoja anu memang teu dikanyahokeun saha ngaran eta wanoja, saha jeung kumaha jirimna. Oleh panjisanan teu bisa ningali. Pugeran anu digunakeun ku eta wanoja teh lain edel-edel hebatna. Sehingga para musuhna moal bisa ningali saha eta wanoja. Anu tangtu wanoja anu dimaksud teh nyaetana Nyi Mas Dewi Keningan. Hiji ratu ti nagara Jati Kameling, anakna Raja Kameling alias si Kamileung. Kunaon kula teu bisa ningali saha sabenerna ieu wanoja anu dipiki cinta, anu dipika bogoh, anu dipika nyaat, anu dipika memet ku raja anu hebat Prabu Waringin Sungsang. Kaula oge jadi inget kana omonganana Raden Bajul Pataru. Apan kaula teh boga niat rek ini ninggalkeun karajaan pikeun nepungan bebene kaula Nyi Mas Dewi Keningan. Keur naon Nyi Mas Dewi Keningan ayeuna hanya kalwe aing teu bisa ningali. Memang hebat Nyi Mas Dewi Keningan, tapi aing jadi penasaran kunaon Nyi Mas Dewi Keningan ayeuna bet ngabohongan ka aing. Nyi Mas Dewi Keningan teh sabenerna geuningan anakna Raja Kameling anu boga julukan si Kamileung. Si Kamileung anu boga julukan Jati Kameling atanapi Raja Kameling. Teu nyangka sacongo buuk oge satungtung buuk oge aing ceuk panjisanan harita anu ngarasa bingung kunaon sababna Dewi Keningan teu mere jawaban ditanya ti mana-timanana kur nyebutkeun ti desa Kameling hungkul. Teu pernah balaka ieun manehna teh saurang ratu atawa minimal datang ti nagara Jati Kameling. Panjisanan anu ngahulang miraga meneng hatena teuing kunaon asa rasa amek ka Nyi Mas Dewi Keningan aya naon sababna, aya naon pangna dirina dibobodo tur teu dibere nyaho ku Dewi Keningan sabenerna atanapi asal anu sabenerna. Nyi Mas, kaula ngarasa heran kunaon salira teh make jeung teu balaka sagala. Aya naon, aya rahasia naon anu kad disimpen dina diri anjeun. Padahal kakang teh kacida pisan butuhna saha sabenerna anjeun. Wah, lamun kieu aing kudu nuju ka nagara Jati Kameling. Arek hideung arek beureum aing kudu ngagojorojag ka nagara Jati Kameling. Aing kudu panggih oge jeung anu jadi bapakna nyatana si Kamileung. Sabab aing ngarasa jalma nu ngaran si Kamileung jalma anu kasuhor-kasuhor gagah sakti mandraguna. Aing perlu ngetes, aing perlu nguji diri kemampuan aing sakumaha lamun temah diadu jeung eta jalma anu ngaranna si Kamileung. Kitu nu aya dina batina panjisanan. Sedengkeun di nagara nu lainna Prabu Waringin Sungsang anu geus nyiapkeun sagala rupana pikeun bekal sagala rupana di perjalanan pikeun nuju ka nagara Jati Kameling. Sabab nagara Jati Kameling ti nagara eta teh kudu meakeun waktu sapoe tangtuna. Sedengkeun Prabu Waringin Sungsang oge pasti diantar ku para prajurit. Moal mungkin Prabu Waringin Sungsang ini sorangan. Nu tangtu Prabu Waringin Sungsang diantar ku Patih Junta oge panglima perangna tangtuna. Sabab Prabu Waringin Sungsang kalewatan jalan anu bahaya anu dijaga tangtuna ku bangsa jin di nagara Jati Kameling. Prabu Waringin Sungsang harita pok nyarios ka Kipatih. Paman Patih, kula nun Gusti
isukan urang bakal lunta lumampah nu sakitu jauhna. Kumaha persiapan dina poe isuk? Geus siap para prajurit pilihan? Sadayana parantos siap Gusti. Kantun angkat persiapan tuangan jarang sajabana parantos siap. Syukur bagja kumanjangan. Gusti, kumaha patih junta? Maksad Gusti teh saleresna atuh naon? Make jeung kena angkat sagala ka nagara Jati Kamaling. Kakang Patih. Saleresna kaula datang ka nagara Jati Kamaling teh arek nuneikeun parentah Nyimas Dewi Keningan anu geus saeutik gedena nulungan kula nyageurkeun kula. Itung-itung mulang tarima we kula teh ka Nyimas Dewi Keningan. Mulang tarima ku jara naon? Kula datangna ka Jati Kamaling teh tangtu mawa misi anu sayak, mawa niat nu utama. Kula hayang nyobaan we. Kula hayang nyobaan masantren di nagara Jati Kamaling. Dumeh Nyimas Dewi Keningan teh miwarang kaula sumping ka nagara Jati Kamaling. Pikeun ngarobah diri kula anu boga titel mangrupakeun raja anu sarakah. Janten maksad Gusti teh bade pinah Pilempangan, bengkok Sinemahan. Kula lain arek pinah Pilempangan atawa bengkok Sinemahan. Salama ieu salila ieu naon anu memang jadi warisan uyut-uyut kula, sesepuh kula teh sebenarnya asa bingung hirup teh. Sesemahan kula teh kur sakadar kahewan-hewanan, sedengkeun eta hewan-hewanan teh geus disemah langsung didahar dagingna, disate teh mah, disoto teh mah, disiti teh mah, ngan teu teh di Umar we meureunan jeung di Ananang Sonjaya. Janten kumaha ieu teh? Jujur Kakang Patih, kaula teh hayang diajar agama anu disebutkeun cenah agama Islam, hayang ngangsonan jerona, hayang ngapalkeun ragana kawas kumaha sabenerna agama Islam. Kula hayang neuleuman eusina sabab cenah eta na agama Islam teh agama anu memang alus, agama cenah anu hakiki, anu siap merangan kana kabatilan, siap cenah mawa diri manusia kana kahebatan, kana kahadean. Saur saha teh? Ceuk Nyimas Dewi Keningan. Waduh, kade ieu. Nah, ampun Gusti. Namu nah Gusti teu gaduh kasieun. Saha ari Nyimas Dewi Keningan? Saha oge ramana? Kaula ngarti naon anu jadi kasieun anjeun. Ceuk kula tadi arek dibeureum, arek dikoneng kula kudu datang ka nagara Jati Kamaling. Tujuan kula hiji, kaula itung-itung rek mulang tarima. Kadua na kaula teh hayang neuleuman agama Islam ku jalan masantren di nagara Jati Kamaling. Waduh, teras salami masantren Gusti di nagara Jati Kamaling atuh ieu nagara kusaha? Ieu nagara teh loba nu hebat.
salila kaula eueuh di nagara Jatika di nagara Galah Pasi kapanan aya Kakang Patih nu bisa ngagantikeun kula. Sumuhun. Tapi Yayi Senopati Janur Uripan ayeuna teu acan aya. Kumaha atuh ieu teh? Nu tangtuna Senopati Janur Urip oge bakal mulang. Sanajan can ata apal iraha datangna, iraha mulangna. Ngan anu jelas Senopati Janur Urip oge tangtu bakal mulang. Geus, ayeuna mah teu kudu mikiran kadinya. Ayeuna mah siapkeun bala tentara li lobana 100 urang. Anu dipingpin tangtuna ku hulu balang anu hebat, ku panglima perang anu sajati. Pameta kahoyong Gusti sumangga. Bral, kade daon, kade tong poho ngandahar bubur ayam. Teu aya we kieu Mang Solehna ge. Pamit teu aya Mang Solehna ka istrina we. Ngan sok rada haseum omat. Sanggeus puguh kitu babadamian antara Kipatih antara Kipatih para abdi dalam jeung nu lainna. Para abdi dalam harita pabaliut oge para ponggawa oge sarua. Kipatih anu sibuk merentahkeun nyatana ka panglima perang pikeun nyadiakeun tentara paling hebat, tentara terbaik kasebutna pikeun ngawal initna Prabu Waringin Sungsang anu jauh ka nagara Jatika Meling tangtuna dina poe isuk-isuk. Cunuk waktu ningang pangsa isuk-isuk. Rebun-rebun keneh persiapan di nagara Jatika Meling atanapi di nagara Galah Pasi harita geus disiapkeun. Kuda kareta kencana tangtuna anu dibetot ku 4 kuda. Kareta kencana anu ditaretes inten berlian tangtuna anu dijaga ku para ponggawa anu samakta ku pakarang geus dipersiapkeun pikeun ngantir ngiring ka Prabu Waringin Sungsang. Patih junta geus naik kana kuda bodasna anu jangkung ngakaranan. Nya kitu di panglima perang oge sarua. Di tukangna pasukan panah anu kurang leuwih meureun 50 urang. Pasukan gada campur jeung pasukan-pasukan anu lainna. Anu samakta ku pakarang jeung pangalaman perangna anu geus luar biasa hebat. Panglima perang kadenge ngagorowok. Para punggawa, siapkeun diri anjeun. Ayeuna urang-urang banggat. Pasukan siap. Wow, sararea harita surak. Sanggeus kitu bring eta pasukan ngabring ditetep ku jeng-jerengna para ponggawa anu teuing sabaraha jumlahna. Para prajurit anu siap tempur dina ngaman ke negara. Rahayat anu ngajeng-jereng oge lantaran Prabu Waringin Sungsang jarang keluarna tangtu we Prabu Waringin Sungsang anu gagah sakti ditambah boga pameunteu anu memang endah kasebutna sanajan lalaki. Tangtuna Dewi Keningan nepikakeun kegelektekan bogoh teh bener we ngan pedah memang beda agamana. Ku ayana Dewi Keningan datangna ka Prabu Waringin Sungsang ngahaja nulungan teh nya beureunan sararea geus pada apal. Hiji wanoja jeung boga titel ratu nulungan hiji raja nyatana Prabu Waringin Sungsang. Ku jalan kitu Dewi Keningan berharap meureunannya berharap ieu mah ngaharepkeun Prabu Waringin Sungsang pindah agamana tur masantren di nagara Jatika Meling. Tah pan lamun deukeut mah meureunan aya loba-loba teuing deukeut mah bisa-bisa meureun. Dewi Keningan anu memang bogoh ti baheula ti saprak ngayakeun sayembara papanggih jeung Prabu Waringin Sungsang anu nyamar. Meureunan bisa jadi bisa gitu meureunan. Tah
antukna rombongan Prabu Waringin Sungsang anu diiring ku 100 jumlahna para prajurit anu gagah sakti. Harita ninggalkeun istana ngengkei ngalet ngabandalet ngembat-ngembat nyantang pina mapai jalan anu ngabulung-ubung nuju ka belah wetan nyaetana nuju ka daerah atanapi ka nagara Jatikameling selilana nu geus ka taksir nyaetana sapoe ti nagara manehna nepi ka nagara Jatikameling. Prabu Waringin Sungsang kacida pisan bungahna we pusamesem di perjalanan geus kabayang Nyimas Dewi Keningan anu geulis rancunit nyambut ka dirina. Sanajan kumaha oge Prabu Waringin Sungsang teu bisa mepohokeun ka Nyimas Dewi Keningan ngan teu wani ngomong sabab Prabu Waringin Sungsang geus pernah eleh ku Nyimas Dewi Keningan sawaktu sayembara. Nya kitu di Dewi Keningan sanajan bogoh ge teu wani ngomong sabab Prabu Waringin Sungsang beda agama jeung manehna ngarumasakeun awewe. Geus mah awewe geus pernah nalukeun Prabu Waringin Sungsang anu tangtuna Dewi Keningan ngarasa hareugeun we. Bogoh mah bogoh tapi nya kumaha teh gitu we meureunan. Mantak nyeun alasan kudu masantren itu jeung ieuna supaya manehna leuwih deukeut supaya Prabu Waringin Sungsang kairut terus-terusan ku dirina tur asup agama Islam. Tah lamun kitu meureunan Dewi Keningan bisa meureun ngagepek gitu maksudna teh Dewi Keningan pinter tah Dewi Keningan teh sebenarnya mah. Waringin Sungsang anu ngabring harita ninggalkeun istana nagara Galahpasi kacaturkeun di nagara Jatikameling. Palamitra kaum dangu sadaya, kaayaan di nagara Jatikameling Nyimas Dewi Keningan anu geus apal lantaran dibisikan ku bangsa Jin Tangtuna penguasa di daerah penjagaan anu aya di nagara Jatikameling dina perbatasan. Atupok harita Nyimas Dewi Keningan mangrupakeun ratu di nagara Jatikameling harita ngomong ka Patih Maktapura. Paman Patih, Mamang. Sumohon Gusti, aya pikeun saeunaon? Mamang, urang ayeuna kedah nyiapkeun sagala rupina. Memang aya naon ieu teh make jeung kedah nyiapkeun sagala rupina? Cik. Mamang pasian heula terang atuh aya naon ieu teh Gusti? Teu gugur teu angin make jeung kedah nyiapkeun sagala rupina. Mamang, margi sekedap deui ka nagara urang teh bali aya tamu. Tamu? Sumohon. Tamu ti mana? Perkawis tamu ti mana nama engke oge bakal uninga. Cik. Naon anu baris disadiakeun ku Mamang Patih teh ye? Tangtuna anu kedah disiapkeun ku Paman Patih. Nagara urang kedah bersih tina sagala rupina. Muhun. Terus Pasantren anu memang biasana sok loba hareureuy itu sareng ieuna wayahna kedah dijaga ketat ku para prajurit. sumuhun. Ke. Nah aya naon ieu teh dugi ka pasantren kerah dijaga ketat ku para prajurit. Cik. Sakedik atuh bocoran ka Mamang ieu aya naon? Salaresna aya naon? Mamang, engke oge Mamang pasti terang aya naon mah. Nyari Mamang mah tangtos bakal numutkeun kana naon anu diparentahkeun ku anu geulis Gusti Ratu tangtosna. Mamang, Kulan kemana geningan Mamang Jabang Aruna teu tinggal?
Yai Jabang Aruna teh ayeuna teh nuju nyaba nyaeta ka perbatasan. Margi saurna di perbatasan teh nuju aya penjagaan anu ketat. Penjagaan anu ketat. Memang aya naon? Ya duka aya naon mah ngan saurna tetep kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket bisa mau bisi aya mau ngamuk gajah mata kitu. Gitu Mamang. Sumuhun geulis. Tah ku gitu na nu matak ka perbatasan teh kirang langkung nyanak 100 prajurit. Pikeun ngajaga ti perbatasan teh setiap perbatasan teh dijaga kirang langkung ku 50 prajurit anu tos ternama, anu tos kabuktosan ngagaduhan aji kasakten. Kanggo naon? Margi saurna saur Yai Jabang Aruna teh nyaeta aya hiji bisikan ti makhluk anu gaib anu janten ponggawa tur prajurit di nagara Jati Kameling ngawartosan kedah caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Mamang, abdi nyuhunkeun lawang perbatasan anu di balik kulon supados direnggangkeun. Ih, na aya naon? Margi bakal aya tamu kanagaraan anu sumping nyaeta ti balik kulon. Cugira ieu Mamang. Naon cugira teh? Curiga. Curiga. Sungguh mencurigakan. Hehehehe. Si Mamang mah pokon mah kitu Mang. Utus prajurit pikeun ke perbatasan supados direnggangkeun kitu penjagaan anu pali ditu tarik pasukanana. Yakin kitu Teteh Gusti? Yakin Mang. Margi eta temu kanagaraan teh khusus kanggo ka abdi. Oh, gitu. Nya sumangga atuh pami kitu mah. Tangtos ku Mamang baris diestokeun pisan. Atuh kitu mah Pamang undur diri heula. Kanggo marentakeun prajurit nyusul pasukan Jabang Aruna anu nuju ka Palikulon. Sumangga Mamang. Sanggeus puguh kitu mah harita Jabang Aruna atanapi Kipatih Maktapura init ngaleos ninggalkeun eta pitempatan. Anu tinggal hungkul nyaeta Nyimas Dewi Keningan jeung para dayang anu keur ngageberan kana awakna tangtuna. Nyimas Dewi Keningan pagawena suruh ngasrengeh we umat imut ting kunaon. Nepikakeun para padayang anu jumlahna aya kana 8 urang teh ting rareret ting raringeuh sabab ningali ratu manehanana anu geulis umat imut teu pararugu. Dayang anu kolot haritap nyampeurkeun bericong naon teh bari deku. Ampun Gusti. Salaresna kunaon Gusti teh geuningan? Katingal ni mah dibingah-bingah teuing aya naon atuh wartosan ka si Bibi oge. Bibi. Bibi Dayang, salasna teh naon? Atuh pamiti aya naon-naon mah kunaon geuning mani imut-imut wae, ieu teh nu geulis teh kunaon. Ngan nuju seneng Bibi. Cek Dewi Keningan harita anu ngarasa kaeraan tur bari rembeungeut oge sabab meureun nanti tadi diperhatikeun we ku para dayang anu 8 urang mangrupakeun lamun cek urang mah meureun para lesot. Punten. Ya lesot ieu kita. Aduh. Para pembantuna meureunnan. Waktu beki nyerelek kepeuting. Nyimas Dewi Keningan mangkin teu bisa sare wae dina waktu harita. Indungna nyaetana Diah Lopa anu ningali
Ratu Nyimas Dewi Keningan anakna marojengja tepuguh nepikakeun kerung. Nyimas dia lopa hari tananya. Nyimas Dewi Keningan. Mohon bun ambu. Kunaon geuningan? Hidup teh mani katinggalin aku ambu. Mani barojeng jati tadi teh siga nutup betah cicing. Karena retek bujur atawa kunaon? Atanapi hidup teh keur boga penyakit. Teu ambu. Teu kunaon ieu. Lamun teu kunaon Dewi Keningan manikot. Itu tadi teh siga nu gara retek bujur. Bobo kermian teu. Teu kermian mah teu naon ambu. Make jeung kermian sagala. Sanes Kang Yana urang Cibaduyut ieu mah. Atanapi Teh Dini Andirani orang Cilincing sanes ya menjadi teu kermian. Punten. Aduh ampun ya dasar raja jeblugil. Ambu kumaha? Kumaha? Rupina negara urang teh beris aya tamu ambu. Tamu? Tamu saha? Pokokna mah aya we ambu. Engke oge terangnya lira. Jadi ku aya narek aya tamu eta. Hidup jadi teu betah cicing. Tur bujur aya kermian gitu. Teu ambu, teu aya kermian ieu, mending nyebatkeun aya kermian. Atuh da geus katingali getek jiga mau aya kermian mah heueuh atuh kitu. Teruskeun geura ka urang Garut. Kata Dedes saharoh geus sok teruskeun. Kermian teh kumaha? Ambu naon? Kunaon amat teh can leuwih wae. Ama hidup teh sebenarnya nyusul hidup ini tapi dugi ka ayeuna ama hidup teh memang can datang. Duka ka mana nyimpangna, duka di mana ayana ngan anu jelas ama hidup teh memang can datang ayeuna teh. Ama oge teu ka baca di mana ayana ambu. Memang moal ka baca. Sanajan kumaha oge. Sabab ama hidup teh ngabogaan ilmu kasaktian anu luar biasa hebatna. Jawara leuwih-leuwih ti jawara. Bisa disebutkeun rajana jawara teh ama hidup. Ambu. Yang geus satu ayeuna mah lamun nyamar ka tamu, iraha kira-kira datangna. Salaresna mingon-mingon ayeuna ambu. Margi anjeunna teh tos lami pisan saurna di perjalananana. Saur saha? Saur prajurit jin. Oh, gitu. Tapi sanes eta hungkul ambu. Emang aya saha deui? Teu katiasa kabaca ku abdi oge. Namun aya nu bakal dongkap ka ieu nagara hiji satria anu gagah sakti ambu. Tapi teu katingali saha anu bakal sumping ka ieu nagara. Atuh kudu hati-hati meureunnan kitu mah. Ambu kudu tarincing page kancing saringset page iket. Sabab ieu jawara teh memang sama sakali teu katingali teu ka baca ku abdi kelas kumaha kekuatanana seperti kumaha oge teu katingali ambu. Oh, bahaya atuh lamun kitu mah. Yang geus satu ayeuna mah cuk geura bebersih itu jeung ieuna.
ambu arek mujasmedi heula. Arek ngobrol ka si ama supaya si ama bisa mulang sabab lamun teh mah kaya negara genting tangtuna. Urang oge mah bisa bisa gerak lebih hebat. Komodil musuh-musuh urang anu ayeuna meureunan anu cek hidup teh teu katingali atanapi saha kawas kumaha jirimna di mana atawa tempatna di mana teu katingali tangtuna lebih bahaya kan. Ambu yang satunya ama oge arek mujasmedi heula arek ngobrol ka si ama. Ceuk anu jadi ambuna nyaetana ambu Diahlopa. Nyimas Dewi Keningan harita ngaleos ini kakak putren. Diabringkeun ku para dayang anu jumlahna 8 ninggalkeun kursi kerajaanan. Sedengkeun ambu Diahlopa asup ka kamar khususna pikeun mujasmedi. Manehanana arek komunikasi jeung anu jadi salakina nyaetana si Kamil. Gek Diahlopa harita diuk naneda kanu kawasa supaya aji kasakten manehanana nepi omongan-omonganana nyaetana Karaden Kamileung atanapi Raja Kameling. Assalamualaikum Kakang. Waalaikumsalam. Aduh, istri Kakang anu geulis rancunit nu kulimis. Kumaha? Kakang, rupina mah negara urang teh bakal kedatangan ku tamu. Tamu? Memang benar kedatangan ku tamu. Ama oge moal lila balik. Samemeh tamu eta datang ama geus aya di dinya. Akang oge geus pasti aya di dinya. Tong hariwang tong salempang. Jaga. Sok ayeuna mah. Sing ati-ati carincing page kancing sareng cet page iket sabab memang bakal aya tamu anu luar biasa ngabogaan ilmu pangarti anu hebat nu bakal ngawut-ngawut negara urang. Astagfirullahaladzim. Kinten-kinten saha ama? Ama oge teu bisa nyaho saha eta jelemana puga oge. Ngan anu jelas eta jelema teh hiji jelema anu memang gagah sakti. Ngan duka saha. Tapi mangrupakeun satria eta jelema teh. Duh, kedah kumaha tuh ama? Tenang. Ama oge pasti bakal datang. Ya, atuh pami kitu mah. Engal-engal we ama sumping ka negara. Pergi nyimas ka cideu pisan. Keung pami kitu mah. Tangtu geus ayeuna mah. Cok. Istirahat we ayeuna geus peuting tah beulung ke pan-panan ayeuna mah. Ih, ini sok nanaon teh? Nya panan kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus puguh kitu harita Diahlopa ngahulang. Hatena deg-degan kira-kira saha cek manehanana anu kapanggih ku anakna nu bakal datang ka dinya oge sarua jeung nu jadi salakina bubuhan saguru saelmu. Saaliran antara ilmu anu jadi salakina jeung anu jadi anakna. Diahlopa harita ngahulang biraga menang. Saterusna Diahlopa oge komunikasi jeung anu jadi bapakna nyaetana Prabu Jagatnata. Assalamualaikum ama. Waalaikumsalam geulis. Aya naon? Ama, cobi pang ningalikeun atuh ama, margi saurna mah bakal aya tamu ka negara Jati Kameling anu ngagaduhan ilmu panemu campe pamake anu hebat, anu gagah sakti, anu baris ngacak-ngacak negara Jati Kameling. Diahlopa anak ama.
ulah keung ulah hariwang percaya kanu jadi salaki hidup si Kamileung di istrenan jadi raja Kamaling teh ngabogan aji kasakten anu hebat. Tapi ama Kang Kamileung oge nyebatkeun kitu nama teh. Tong hariwang lamun temanya aya anu bakal ngaruksak ka nagara ama oge geus tangtu moal cicingeun moal cileureun bakal ngabantu ka hidep geulis anak ama. Ayeuna mah hidep iwalti ngadua ka Nu Maha Kawasa neneda ka Nu Maha Agung supaya nagara hidep teh ayam tentrem kemahripah loh cinawi gangguan itu jeung ieuna. Sumuhun ama. Geus teu kudu hariwang sabab hidep teh ngabogaan salaki anu kamampuanana hebat anu dikenal di bangsa jin oge di bangsa manusia. Ama yakin salaki hidep jelas sanajan kumaha hesena musuh tapi salaki hidep bakal nalukeun. Ama hayek nyaksian tarungna salaki hidep jeung eta jalma. Ama Bener. tapi kumaha Dewi Keningan? Incu ama Dewi Keningan oge moal cileungeur moal cicingeun gumasar ilmu anu dipimilikna ku Dewi Keningan sarua jeung nu jadi salaki hidep. Tapi tetep Dewi Keningan teh mangrupakeun hiji lanceuk. Bener. Dewi Keningan kan tegadurai ama. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu. Memang naon. Jadi gitu. Tong hariwang tong salempang. Anak hidep teh lain budak kamari sore, lain anu kakarak diajar ilmu bela diri, tapi anak hidep Dewi Keningan ratu tina jagat tina nagara Jati Kamaling teh geus ngabogaan aji kasakten anu hebat anu meh sarua jeung nu jadi bapana nyaeta si Kamileung. Kuayana hidep dikurilingan ku jalma-jalma sakti nu tangtuna bisa ngabantu ka hidep. Kinten saha ama anu baris dongkap ka nagara Jati Kamaling anu memang bade ngabut-ngabut teh. Ama moal arek ngomong ayeuna engke oge bakal kanyahoan tapi syaratna hidep ulah kaget. Nah ama Ulah kaget sabab eta henteu nyata kursangkaan. ama Yes, sabab eta jalma teh kasebutkeun lalangse. Eta jalma nu baris datang ka nagara Jati Kamaling teh mangrupakeun bener hiji satria anu gagah perkasa anu can pernah lagrag di medan perang. Samalah anjeunna teh ayeuna hiji raja. Duh, aku mah teu amat. Entong reuwas, entong hariwang. Sabab sakabehanana bakal nyaho saha sabenerna eta manusia, saha sabenerna eta satria. Terus kumaha teu amat. Teu kudu kumaha. Bandungan we engke kahareupna. Ulah hariwang ulah salempang. Ngadoa we ka Nu Maha Kawasa pamentaan urang mah ka Nu Maha Kawasa moal arek kitu moal arek ieu nya. Mohon ama. Geus ayeuna mah hidep ngadoa ka Nu Maha Kawasa sing anteng
percaya kanu Maha Kawasa, percaya kanu nyiptakeun urang. Mudah-mudahan nagara jeung bangsa Jatika Maling sing dipaparin kawaluyaan, kesehatan, kekuatan jeung sajabahna. Dabuhan atuh waktosna oge nu kabujang seep kalayan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.